Wilujeng enjing barudak sadayana, wilujeng patepang deui sareng Bu Intan dina pelajaran bahasa Sunda. Kumaha sadayana dararaman? Mugi urang sadaya aya dina lindungan Gusti Anu Maha Suci. Amin. Dina kasempatan kali ieu, Ibu bade ngajelaskeun materi tentang kadaharan tradisional Sunda. Cobi, naon wae kadaharan anu aya di Sunda teh? Utamina ciri khasna. Ayeuna Ibu gaduh sababaraha contoh kadaharan tradisional Sunda di antawisna cireng, singkatan tina aci digoreng, rasana gurih, dijieunna tina aci, ngasakanana digoreng, biasana sok ditambahan bumbu. Kadaharan salajengna nyaeta comro, singkatan tina oncom di jero, dijieunna tina sampe diparut, di jerona make sambal oncom, ngasakanana digoreng. Kadaharan anu katilu nyaeta misro, singkatan tina amis di jero, dijieunna tina sampe parut, di jerona make gula beureum, ngasakanana digoreng, beda jeung comro. Kadaharan anu kaopat nyaeta awug. Awug rasana amis, dijieun tina tepung beas jeung gula beureum, ngasakanana diseupan, biasana sok dipurulukan kalapa. Kadaharan anu kalima nyaeta ali agrem. Rasana amis, dijieunna tina adonan beas, santen jeung gula beureum, bentukna buleud, di tengahna aya bolong siga donat. Kadaharan nomor genep nyaeta bandros. Rasana gurih campur amis, dijieunna tina tepung beas jeung kalapa, biasana dipurulukan nganggo gula bodas. Kadaharan salajengna nyaeta ranginang. Rasana asin, dijieun tina sangu ketan, dicitak barulet gepeng tuluy dipoe, ngasakanana digoreng. Kadaharan nomor 8 nyaeta wajit. Wajit rasana amis, dijieunna tina ketan dicampur jeung gula beureum jeung kalapa oge, biasana digoreng atawa dibeuleum. Jadi, wajit nyaeta salah sahiji kadaharan Sunda anu asal daerahna ti Cililin, rasana meni amis pisan. Salajengna kadaharan nomor 8 nyaeta surabi. Surabi dijieun tina tipung jeung cipati. Surabi amis mah dipurulukan gula, surabi lada mah dipurulukan make oncom. Ngasakanana dina citakan surabi. Biasana cocok pisan dipake sarapan keur urang Sunda mah. Kadaharan nomor 10 nyaeta opak. Opak dijieunna tina ketan, nyieunna diseupan tuluy ditutuan sina baruleud ipis, dipoe nepi ka garing. Lamun rek didahar biasana kudu dibeuleum heula. Nah, opak teh ciri khas kadaharan ti Panjalu Ciamis. Janten eta nu nembe teh mangrupa kadaharan urang Sunda. Cobi sadayana atos nyarobian teu acan mangrupi kadaharan Sunda. Margi ayeuna mah jarang pisan kadaharan eta. Dina ayana oge atos langki pisan. Mung sakitu materi anu tiasa didugikeun ku Ibu, mugia mangpaat kangge sadayana. Pesan Ibu, belajar dengan sungguh-sungguh, diajar sing leres di bumi, tong hilap jaga kesehatan nya. Wilujeng enjing sadayana.